Jojo ngarasa lalangit mes runtuh ninggang kadirina. Awakna nangkarak bengkang te bisa usik, cipanon nyurulung, te percaya jajang geus maot. Tapi dina video jelas, KB pelaku diasupkan kana Grand Max terus dikuncungkan ka walungan. Masalahna ayuna, kamana kudu nyokot duitna anu 54 juta. Hirupna bener-bener ngarasa geus tamat, lantaran bunga injeman bakal terus ngalir. Kolektor pinjol pasti bakal datang niangan dirina pikeun nagih. Jajang lain ukur geus ngagali kuburana sorangan, tapi geus manggalikeun kuburan keur Jojo. Jojo nyokot ponselna terus nelepon polisi bari cerik. Pa, kuring ditipu 54 juta, tapi jelemana geus paeh, kudu kumaha kuring. Polisi ngejawab, anjeun bisa nuntut kulawargana, asal anjeun boga bukti, atawa ngajieun gugatan ka pengadilan pikeun ngambil alih hartana. Jojo nyarita deui, manehna yatim, teu boga kulawarga, jeung bukti kuring ukur bukti transfer dina mobile banking. Polisi nanya, pelaku boga imah atawa mobil, jieun gugatan ka pengadilan. Jojo timbul deui sumangetna. Ternyata masih aya jalan, aya Mercedes-Benz jeung paeton sanajan duanana dina kaayan ruksak, tapi masih bisa dijual, malah bisa aya leuwihna, jajang teboga kulawarga, imah jeung mobilna pasti moal aya anu ngarawatan. Jojo nutup telepon langsung dan terus indit ka sisi jalan nyegat bus rek indit ka Bandung. Jojo minta informasi alamat imah jajang ti Baron, tapi cuk Baron, imahna masih ngontrak sakamar di jero gang, ngan mobilna biasa diparkir di basement mall anu aya di pentasiun gang. Jojo kerung, direktur tapi masih ngontrak, hartina salila ieu sararea geus dibohongan. Tapi lantaran geus dina bus, Jojo teu paduli kana imah, anu penting bisa nyokot mobilna. Murad oge sarua geus lalajo video anu keur viral, harita kabeh pimpinan preman memang ditita kumpul ku Kang Bahar di rumah klasik sangkan siaga bisi sawaktu-waktu Udin butuh bantuan. Kabeh ngarenjak pas nempo video, rumah klasik memang markasna preman Bandung, jadi nyaho saha anu diparehan dina video. Kabeh pimpinan geng pengemis jeung preman Semarang anu dibekingan ku Renal, malah raja premana, nanang oge kaasup anu dipaehan. Kejadian eta jadi obrolan utama di rumah klasik, tapi sanajan Kang Bahar nyaho saha anu ngalakukeunna, tapi Kang Bahar acan betus ka anak buahna. Kang Bahar ukur ngondang sararea pikeun ngumpul sarta siaga pikeun ngabantu Udin, tapi teu ngabeja keun urusana naon. Obrolan anu kaluar ukur pujian ka kelompok anu geus ngaruntakeun geng pengemis, tapi teu saeutik anu maliksieun hal eta bakal tumiba oge ka preman Bandung. Sabab jelas pelaku eksekusi dina video geus wani ngalawan geng pengemis, hartina bakal wani oge nying harepan Renal, tapi Kang Bahar bisa ngajamin, yen preman Bandung mah tetep bakal aman, moal aya anu wani ngaganggu. Salian mikiran hal eta, Murad oge keur mikiran jajang anu jelas ka tempo dina video, paeton acan aya, tapi jelemana geus paeh, saha anu rek ngagantian, 2,6 miliar bari karek dipake sabulan. Murad jadi hanjakal geus mikeun paeton ka jajang, padahal lamun harita dipaksakan dipake, masih bisa ngarepkeun digantian ku mobil anyar, tapi jelemana kala paeh. Murad kerung, lain ukur paeton anyar anu acan aya, paeton anu manehna oge teuing di mana ayuna, hatena ngagrentes. Lamun kieu carana, kudu buburu dicokot saacan dicokot batur. Untung Murad geus ngirim anak buahna keur ngancam jajang, jadi moal hese neangan imahna. Murad ngareret ka Kang Bahar. Kang, kuring boga urusan, hampura moal bisa terus di dieu, tapi lamun aya nanaon, bejaan kuring Kang. Kang Bahar ungguk, jik, tapi penting ayuna, sararea kudu datang ka Brilliant Clubs-nya, urang dahar bari karaokean, akang rek pesta, lantaran masalah juragan Udin geus beres. Kabeh preman anu hadir surak ngarasa regreg jeung sugema. Murad ungguk, tapi dirina teu paduli kana ondangan Kang Bahar ka Brilliant. Murad leuwih berat ka paeton, lebar saupama teu kacokot. Di luar dua anak buahna geus nungguan dina Audi A6 tahun kolot, Murad langsung asup bari nyarita. Bawa kuring ka imah jelema anu diontrok ku maneh tadi peting. Ieu geus sore Kang, moal kaburu ka Brilliant Clubs atuh, cuk anak buahna. Murad muncereng, buru indit, kuring rek nyokot heula paeton kuring, sabab jelemana geus modar, bisi kaburu dicokot batur. Murad geus lila jadi preman, jadi nyaho naon anu bakal dilakukan ku preman lamun apal aya jelema pae bari teu boga dulur jeung baraya, atawa perantauan anu jauh ti lemburna, pasti harta titinggalna bakal dijarah, leheng lamun dijarahna ku urang Bandung keneh, kumaha lamun ku rampok ti luar kota. Murad nyimpang heula ka imahna pikeun nyokot kunci cadangan paeton, sanajan ruksak, paeton tetep raek dicokot, leuwih hade ngomean tibatan leungit. Sabab Jojo geus dibejaan ku Baron yen mobil jajang diamankeun di basement mall, jadi Jojo leuwih ti hula nepi sanajan lila dina bus di perjalanan, paeton langsung kapanggi ku Jojo. Masalahna, Jojo teu bisa nyupiran jeung teu boga koncina. Akhirna Jojo nelepon babaturana anu boga bengkel letik. Bisa ngirim mobil derek ka kuring, aya gusuran yuh, paeton. Pamilik bengkel geus nyaho sifat Jojo, sabab tiap datang ka Bandung, pasti sok milu ngendong di imahna, jeung di mana balik deui ka Garut oge, tarang nganuhungkeun acan, sumawona ngagantian urut dahar, jadi buburu nembalan. Aya derek mah, tapi hargana 10.000 per kilometer, daek. Jojo ambek,
Gelo, mane wau jeung kuring lain karek ayuna piraku kababaturan disarwakeun jeung kanu sejen. Nya enggeus teu daek mah, moal maksa, memangna mobil derek teu butuh solar, tembal babaturana. Sanajan omongan baturna teu ngeunah didengi, Jojo teu ambek. Jujur duit mah kuring teu boga, dibayar ku Mercedes-Benz daek, soalna aya 2 gusuran, Phaeton jeung Mercedes-Benz, syukur-syukur anjeun bisa ngajieun kunci duplikat dadakan sarta mawa supir, jadi bisa sakalian dibawa duanana sabab anu Phaeton mah masih bisa dipake. Babaturana nembalan, fotokeun heula mobilna, kuring rek nempo, telepon ditutup. Jojo buburu motoan mobil terus foto dikirim ka babaturanana, telila telepon disada, buburu ku Jojo diangkat. Jo, kuring masih acan yakin karena kejujuran anjen, lamun rek hitung-hitungan, anjen masih boga hutang kosmetik 250.000, maneh inget. Jojo memang kungsi menta babaturana eta pikeun nalangan meli sarta maketkeun saset kosmetik anu eueuh di Garut keur kabogona, hargana 1.350.000, tapi Jojo ukur ngagantian 1.100.000. Enya, kuring inget, tembal Jojo, bayar heula sakalian jeung biaya paketna, buletkeun jadi 300.000, karek kuring daek indit kadinya. Tapi kuring keur teu boga duit pisan, rekening nol, dina dompet oge ukur aya 20.000 pamulangan ongkos bus tadi. Lamun kitu teu jadi, preok derek kuring butuh solar, supir oge kudu dibayar. Sanajan urut tabrakan, Mercedes-Benz masih bisa dijual di atas 800 juta, piraku masih rek ngamasalakeun duit letik, sing karunya atuh Anjen butuh derek pan, syarat kuring eta hunggul, transferkeun ayuna 300.000, anggap wae DP, karek kuring daek indit. Enya atuh, dagoan kuring neangan heula duitna, tembal Jojo, terus nutup telepon. Jojo muka grup chat Al Mubarok, rek nyoba nginjem duit. Kuring Jojo, butuh 300.000, penting pisan, aya anu bisa nginjeman, kuring janji mulangkan isukan. Jojo memang bager jeung pikarunyan, tapi lantaran rada tas hulu, hese diomongan sarta pamikirana deet, jadi sanajan loba anu macacatna, ken aya anu malesan, komo anu harita milu dahar di hayat mah, nyaksian sorangan, Jojo indit nyusul jajang tanpa pamit, boro-boro hayang malesan chat. Sabab eueuh balesan, Jojo oge ngechat ka dunungana di Garut pikeun kasbon, tapi dunungana malah reuwas, terus ambek, Jojo dicarekan, geus liwat magrib Jojo bet aya di Bandung, iraha inditna, padahal tadi digawe jeung isukan oge kudu digawe, saha anu jaga pabrik, sabab anu cicing di mes ukur Jojo sorangan. Jojo beki bingung, kudu kasaha deui nginjem duit, akhirna nelepon ka bogona. Sayang, akang nginjem duit 300.000 bisa. Saperti waktu ditelepon kamari, kabogona ngejawab bari harosyos, keur jelema normal mah pasti ngarti, apem kabogona keur diopi batur. Ba, dotur mah, haka, kakabogo, teh mere, hakang mah, sesh, kala nginjem, Jojo teu curiga ku sora kabogona, sabab pasti masih kene keur gering, jadi tetep fokus kana obrolan. Tapi akang butuh pisan, citulungan sakali mah, dina, rekening akang, pan aya 4 juta, di kamana, keun. Kedijelaskan masalah anu 4 juta mah, kirim heula akang 300.000 ayuna. Tapi anu membalan sora lalaki, sorana sarua harosyos kawas sora kabogona biu. Mane ukur ngaganggu hungkul bangsat, teu bisa nelepon deui engke. Jojo ngarenjak, sayang, saha eta, naha bet aya lalaki jeung anjeun. Ieu instruktur abdi, abdi di gym, nuju latihan senam perut supados langsing. Oh sugan teh saha, memangna geus cager, jadi kumaha atuh, bisa teu nginjeman akang 300.000. Muhun Kang, muhun, dikintun, tapi, hula nelepon deui, Nuhun sayang, di dagoanku akang, ulah capek teuingnya, jaga kesehatan, telepon ditutup. Selang samanitian notif kiriman 300.000, buburu duitna dikirim deui ka babaturanana, disusul ku chat. Biu geus dikirim 300.000 tah, cek teu lila aya balesan. Kuring OTW, kirim alamatna, oke, telepon kuring lamun geus deket. Terus Jojo ngirim Sherlock, Jojo nagok gigiran Phaeton bari nungguan derek, lokasi bengkelna teu jauh, kuduna 15 menit oge nepi. Tapi Audi A6, parkir gigiran Mercedes-Benz. Murad ngarenghap ngemplong, akhirna saenggeus sajam kukurilingan bari tatanya ka sababara urang. Phaeton akhirna kapanggih, lamun nepi ka teu kapanggih, jelas Murad bakal rugi gede. Murad kukulutus, sabab Phaeton milikna acan aya tapak mamean jeung lagedu, siga anu geus pernah dibawa ka luar kota. Murad ngareret ka anak buana anu nyekelan setir Audi. Kuring nyupiran Phaeton, mane nuturkeun tukangen, bisi Phaetona mogok di jalan. Siap bos, anak buana ungguk Murad kehel, lantaran kunci aslina masih dijajang. Pas Murad ngalengkah ngadeketan Phaeton rek muka panto, nyampak aya Jojo keur nagok bari nyarande kana Phaetona, Murad kerung. Saha maneh, nyingkatina mobil kuring, Jojo oge kerung, keur mah bingung mikiran hutang sarta duitna anu leungit,
katamba babaturana dina chat anu nginjeman duit, ayuna ujuk-ujuk aya jelema anu ngaku-ngaku paeton milikna, Jojo langsung nangtung bari morongos. Cok saha mobil anjen, iya mobil babaturan kuring. Murad ambek nempo Jojo anu anyar panggih tapi geus wani morongos bari nyebutkeun yen paeton lain milikna. Teloba tatanya deui, Murad langsung ngajejek beteng Jojo nepi ka nangkarak bengkang. Saacan Jojo sempet hudang, tur Murad geus neken dada Jojo bari banget Jojo ditonjokan sababaraha kali. Jojo teu bisa ngalawan, ukur kokorowokan bari tina bibirna geus ngabulaeh getih berem. Kunaon kuring ditenggel, nah biu kuring salah ngomong, anjen cager. Sakali deui Murad nonjok cukang irung Jojo, anu ngakibatkan irungna oge getihan. Nanaonan sia ngajedok di dia bari nyerande kana mobil aing tadi nita sia nyingka sabab aing rek asup kana mobil, nah bet malik morongos, cuk Murad bari nampiling pipi Jojo. Jojo geus mimiti katura leungan, rek hudang tapi kala nyoloyong ka sisi, akhirna ngorondang terus diuk nyerande dina pilar basement bari nyusutan getih dina banget naku lengan baju. Ngan dua orang anak buahna Murad anu nempo bosna keur negelan jelema sarta boga niat rek mantuan geus kaburu deket Jojo anu karek diuk, dijejekan ku duaan nepi ka rubuh deui nangkuban, Jojo ukur bisa ampun-ampunan. Jojo reuwas, karek beres ditegelan geus aya anu negelan deui, teu ngimpi saacana bakal ditegelan ku tilu jelema bari acan ngarti naon kasalahana. Jojo ceri bari nanya deui, salah kuring naon, Murad muncereng. Aing geus capek kukurilingan sajam leuwih neangan mobil ieu. Kari-kari aya sia nagok ngahalangan panto mobil, bari morongos nyebutkan ia lain mobil aing, koplok. Tapi babaturan Jojo anu mawa treuk derek geus asup, nempo Jojo keur ngarengkol bari dirariung ku tiluan, manehna langsung turun. Hei, kunaon babaturan kuring ditargelan, hayang dilaporkan ka polisi. Ningali aya anu datang, Murad anu memang awana ukur rek nyokot mobil teu malire, sabab inget amanat Kang Bahar, dirina kudu datang ka Brilliant Clubs, pastri keur ditarungguan, Murad molotot ka supir treuk. Lamun aing keur teu boga urusan anu leuwih penting, sia oge bakal dijebret ku aing. Murad ngalengka kana paeton, muka panto, terus diuk di jero, nempo Murad asup kana mobil, Jojo anu ngagoler maksakeun nangtung bari nyekelan panto mobil anu acan ditutupkeun. Kaluar tina mobil kuring, Murad neje Jojo sangkan ngajauhan mobilna. Sia bosen hirup, ti iraha mobil aing jadi milik sia. Jojo ngadugayan Murad sarua jeung dirina, geus katipu ku Jajang sarta rek nyokot mobil Jajang keur ngagantian, jadi sanajan diteje, lengan Jojo tetep pageh nyekelan panto mobil. Paeton ieu anu kuring, keluar, Murad akhirna kaluar deui bari ngaranggem kera baju Jojo, curugna diteken keun kana tarang Jojo. Sia teu neuleuh aing boga koncina, Jojo mencrong banget Murad. Kunci bisa diduplikat, ieu mobil Jajang, Jajang boga hutang ka kuring 54 juta, kuring rek nyokot mobil ieu keur ngalunasan hutangna. Jojo langsung ditampiling, hutang 54 juta rek nyokot mobil 2,6 miliar, otak sia cager, mobil ieu mobil aing, ditabrak ku si Jajang terus rek digantian ku mobil anyar. Ayuna si Jajang nages modar, wajar lamun mobil aing dicokot deui, nyingkah, lamun henteu, ulah nyalakan aing lamun sia di podaran oge nyusul si Jajang. Jojo muringis nyekelan pipina, teu mungkin, Jajang boga dua mobil, paeton ieu jeung hiji deui anu itu, Mercedes-Benz, lamun anjeun oge rek nagih hutang, bawa anu Mercedes-Benz, kuring paeton. Murad kekerot, tenyangka Jojo kekejeng teu bisa narima penjelasana, akhirna Jojo digusur ka tukangan paeton. Delek usia, ieu mobil aing anu ruksak bujurna, terus Jojo digusur deui ka harapan Mercedes-Benz. Tah ieu mobil si Jajang ruksak irungna lantaran geus nabrak bujur mobil aing, ngarti. Jojo gogodek, kuring teu percaya, salian ti kunci, mana bukti sejen anu nandakeun paeton mobil anjeun. Murad gogodek bari ngadagorkeun sira Jojo kana Mercedes, terus ngareret ka anak buahna. Cokot BPKB paeton dina tas kuring di jok tukang Audi, bawa ka dieu. Anak buahna langsung ngorehan tas Murad, terus nyampurkeun bari nyekel BPKB, terus dibuka ditembong keun ka Jojo. Murad nyarita, tadelek usia, baca terus saruakeun jeung mobilna, aya nomer rangka jeung nomer mesin, aya tanggal dijieun, aya tanggal dibeli, terus deleh, ngaran saha anu melina, tah ieu KTP aing, saruakeun. Jojo kolohok, sukuna ngadadak leles terus tungkul ceri bari nyekelan Mercedes, jelas kabeh data mobil sarua, ngaran pemilik oge Murad, lain Jajang. Jojo akhirna sadar jeung mimiti faham, Jojo memang tenyaksian kajadian basa Jajang nabrak mobil batur memeh ka hayat, sabab harita dirina naik mobil Udin, salian nipu, ternyata Jajang oge bohong. Jojo ngahuleng, pasti Jajang keur butuh duit pikeun ngagantian mobil anyar ka Murad, anu antukna nekat nyulik balita jeung nipu dirina, lain rek ngabantu nikelkeun duit. Tapi memang keur butuh duit, hanjakalna Jajang geus paeh, duitna jelas leungit, moal bisa balik deui, lalaunan Jojo diuk bari ceri ngaguguk. Ningali Jojo geus faham, Murad oge embung katutuluyan, terus nyarita. Lamun geus ngarti,
kuring rek indit, sanajan kuring oge butuh mawa Mercedes-Benz keur biaya ngomean paeton, tapi kuring moal sarakah, pek bawa anu Mercedes-Benz ku anjen. Murad jadi karunya ka Jojo, tapi dah memang teu bisa nulungan kasusahna, jadi ukur bisa melong Jojo anu ngagangge cerik. Jojo bingung, ngabayangkan kaharepna, duit dina dompet sesa 23.000, moal cukup pikeun ongkos balik ka Garut, rekening bank na oge geus nol, ditambah bulan harap bakal datang tagihan ti pinjol anu jumlahna ngalewihan gaji bulanana, geus pasti nasibna bakal leuwih goreng tibatan poe ieu. Murad geus harorea mikiran nasib Jojo, buburu naek kana paeton, terus indit, dua anak buahna oge buburu naek kana Audi terus maju nuturkeun paeton. Babaturan Jojo anu mawa treuk buburu nyampurkeun terus nagok harapan Jojo. Perlu dilaporkan ke polisi, Jojo gogodek bari terus cerik. Percuma, kuring geus tamat, babaturanna nanya deui. Terus kumaha ayeuna, mobil mana anu rek diderek, Jojo tanggah mencrong banget babaturana. Mane teu nempo biu, mobilna geus dibawa, babaturanna nangtung. Lamun kitu, kuring rek mawa Mercedes-Benz kuring. Jojo ngorejat bari molotot, teu bisa, eta mobil kuring. Babaturana kerung, Jo, anjeun rek ngaletak cidu sorangan, kuring datang ka dieu teu gratis. Anjen rek mayarku Mercedes-Benz pikeun narik paeton, ayeuna tarikona eueuh, kuring geus nepi ka dieu, ongkos tetep kudu dibayar. Jojo muncereng, kuring teu paduli, ayeuna kuring geus bebeakan, kuring geus ditipu, ukur Mercedes ieu anu bisa dicokot pikeun mayarna. Babaturanna nembalan, eta urusan anjen, sewa derek aya aturana, kaluar ti garasi argo geus jalan, kudu dibayar. Jojo keketemikeun, ulah loba ngomong, balik Mercedes-Benz ieu anu kuring. Babaturanna jadi ambek. Jelema hiuras hulu jeung susah ngarti kawas sia mah pantes rek ditipu batur oge. Babaturanna naek kana derek, treuk mundur terus ngait Mercedes buburu digusur kaluar ti basement. Jojo ngudak bari kokorowokan, rek dibawa ka mana mobil aing, eren. Jojo teu bisa ngudak derek anu beki lila beki jauh. Akhirna kokosehan bari cerik, sakujur awak jeung banget nanya reri balas ditegelan jeung dijejekan ku Murad sarta anak buahna. Sabab geus peting, basement mulai sepi. Hiji-hiji mobil sejen kalaluar, mall luhurena oge geus tutup. Akhirna bari rarampeolan Jojo kaluar terus mesen gokar tina aplikasi ponselna, pikeun nganter ka Garut, lantaran jauh, ongkos ge mahal, 425.000, tapi Jojo teu paduli sanajan dina dompetna ukur nyesa 23.000, tujuan Jojo ka imah kabogona, andelana bakal menta ka kabogona pikeun mayar sanupina ka Garut. Teu lila senia datang, kaca mobil turun, supirna kerung nempo Jojo anu beungeutna geus ruksak sarta bajuna anu kalotor, supir jadi ragu pikeun narik, sieun Jojo jelema jahat atawa teu boga duit, cilaka lamun nepi ka teu bisa mayar, terus nyarita. Pa, tiasa di-cancel, kobi pesen deui anu sanes, tadi abdi hilap nampi orderan, padahal aya kaperyogian. Jojo muncereng, sabab ningali aing kieu, disangka teu boga duit, hayang dilaporkan. Supir jadi serba salah. Akhirna ungguk nita Jojo asup, keur ngayakinkan dirina yen Jojo boga duit, supir pura-pura menta di talangan mayar tol. Pa, kumargi abdi teu kagungan uang cash, tiasa nyuhungkan heula kangge mayar tolna. Jojo teu hararese, sabab dina dompetna masih aya 23.000, anu 20.000 dibikeun ka supir. Sakieu cukup, supir regruk bari nampanan duit 20.000. Cekap pa, akhirna mobil ngabiur ka Garutkeun, sedengkeun Jojo dina hatena geus boga niat goreng, deket imah kabogona aya gang letik anu teu asup mobil, jadi rencanana, bakal turun di dinya terus kabur ka jero gang sangkan teu mayar. Waktu geus nunjukkeun jam 11 peting, mobil beki deket ka tujuan, sasuai rencana, Jojo menta ren pas harepan gang. Ren di dieu we, supir ungguk bari nyisikeun mobilna, terus malik ka tukang. Potong 20.000 anu kangge tol tadi, janten bapak kantun mayar sesana, 405.000. Jojo ungguk bari ngaluarkeun ponselna, kuring teu boga duit cash, aya GoPay, mana QR anjeun urang pindai. Supir ungguk bari nembongkeun QR GoPayna, Jojo mindai terus pura-pura mencetan HP, terus nyarita ka supir bari mesakan deui ponselna. Geus beres, cuk Jojo bari rek muka panto mobil, supir kerung. Teu acan aya notif pak, keantosan, paling jaringanna keur goreng, kaoge aya, tembal Jojo bari muka panto, terus ngabecir lumpat asup ka gang, ngan teu disangka gang anu samemehna disangka jero ternyata buntu. Nempo penumpangna kabur, supir rewas buburu kaluar pikeun ngudak, pas asup ka gang nyampak Jojo masih aya kawas anu bingung, gang memang buntu, Jojo teu bisa ka mana-mana deui. Teu anta parah, beteng Jojo ditonjok ku supir, nepi ka ngudupruk deku, buukna dijenggut. Rek kabur ka mana siah, Jojo muringis lantaran buukna dijenggut pagah, leungeunna nyekelan beteng anu biu ditonjok, teu nyangka supir anu dikira moal ngudak ternyata galak. Hampura, kuring memang teu bisa mayar, duit kuring beyak pisan. Supir molotot, teu boga duit tapi wani mesen gokar, jaba jauh, ongkos 405.000 lain satik, sangeunahna rek kabur siah, bayar, atawa naek deui kana mobil,
milu ka kantor polisi. Jojo ceri, ulah dilaporkan ke polisi, ampun, kuring karek ditipu, duit kuring beyak. Supir teu ngalesotkeun buuk Jojo anu dijenggut, lamun kitu, di mana imah maneh, menta ka pamajikan, dulur atawa kolot pikeun mayar. Jojo ngalengis, kuring acan kawin, kuring yatim piatu, teu boga imah atawa dulur. Supir kolohok ngadengena, terus kerung, lamun dibawa ke polisi pasti urusana bakal lila jeung tetep moal bisa mayar, jaba geus tengah peting, kudu buburu balik deui ka Bandung. Akhirna supir ngodokan pesak Jojo, dompet jeung ponsel Jojo dicokot, ponsel dipesakan, duit 3.000 dina dompetna dicokot, jam tangan oge dirampas. Supir teu bisa maksa deui sabab eueuh barang berharga sejen anu bisa dicokot tina awak Jojo. Ponsel jeung jam acan cukup keur nutupan ongkos, tapi ku sabab kuring kudu buburu balik deui ka Bandung, masalah dianggap beres, gede ulah ngalakukeun hal sarupa kieu. Jojo ungguk bari sujud nganuhungkeun, tapi supir teu malire. Saacan indit supir nalapung heula cangkengna, nepi ka Jojo gogorentelan bari gegerungan. Supir kaluar tina gang, naik kana mobilna terus indit, ngadenge mobil geus ngabiur indit. Jojo maksakeun hudang bari muntangan kana tembok gang terus ngeprukan baju jeung calanana. Lalaunan Jojo ngalengkah kaluar ti gang rek ka imah kabogona anu teu jauh tidinya. Saacan asup ka imah kabogona, Jojo ngarandek heula bari muringis ngararasakeun awakna anu asa pasiksak, jaba betengna lapar sabab ti budal gawe acan ka usian nanaon pisan. Sanajan sisi jalan, lingkungan didinya memang kumuh, imah kabogona oge letik, ukur nempel sasuhunan jeung imah kolotna. Nepi ka harapan panto, Jojo rek keketrok, tapi asa-asa sok sieun ngaganggu ka kabogona anu tangtuna oge geus sare. Jojo teu nyaho lamun harita kabogona masih nyaring, malah keur ngalayanan pelanggana. Jojo muterkeun gagang panto, ternyata panto teu dikunci. Buburu Jojo asup, Jojo kerung sabab di ruang tamu nyampak aya sapatu lalaki sarta aya motor, ti iraha kabogona boga motor. Tapi Jojo acan curigana naon, sabab haus jeung lapar anu dijuk-juk langsung ka dapur, tapi barang ngaliwatan kamar sare anu ukur ditutupan ku hordeng, kadenge sora kabogona keur harosyos, sorana persis anu salila ieu mineng kadenge lamun keur ditelepon. Jojo ngadeketkeun ceulina kana hordeng, tapi acan wani nyingraikeun. Sora masih aya sarta kadenge aya sora lalaki oge. Jojo nyingkapkeun hordeng lalaunan, breka tembong dua jelema kertaranjang, kabogona keur ditindihan ku saurang lalaki. Karena raon sia, Jojo nyorowok, si lalaki ngorejat reuwas, turun tina ranjang terus ngarawel calana panjangna anu ngagantung dina paku, tuluy dipake, anu awewe buburu diuk bari metode spray keur nutupan awakna. Akang naha ka diu, naha teu nelepon heula, teu kudu loba tatanya, jelaskeun ka akang, kunaon anjeun khianat, Jojo molotot. Jojo ngareret bari nunjuk banget si lalaki, sia saha, wani nyarean kabogo aing. Tanpa disangka si lalaki ngarawel kera baju Jojo terus banget Jojo ditonjok. Karek jadi kabogo geus wani nyarekan kawas salakina, wae, aing geus ngalanggan, aing di dia mayar, lain datang gratis. Mayar kumaha, ngalanggan naon, Jojo kolohok bari muringis nyekelan irungna anu ditonjok, karek tadi getihan alatan ditonjok ku Murad, ayuna geus getihan deui. Si lalaki ngaliupaskeun ranggemana, terus ngararet ka si awewe. Jelaskan nyi, ngara kabogo anjen ngarti, tapi si awewe masih kolohok teu bisa cumarita nanaon. Sumawona ngajelaskeun ka Jojo masalah kalakuana. Jojo anu kera bajuna geus dilesotkeun, lalaunan kaluar ti kamar bari nyurulung cipanon, terus nyarande dina tembok. Hatena ngudawang, ngara kacak sedih mikiran nasibna sorangan, geus ditipu ku Jajang, geus ngahutang ka pinjol, ditenggelan ku Murad sarta anak buahna, biu ditenggelan deui ku supir gokar, ayuna ka tempo ku panona sorangan dikhianatan ku kabogona, jaba duit geus koredas. Hutang oge numpuk. Awalna lumpat ka imah kabogona pikeun neangan panyelindungan, rek nenangkeun pikiran tina sagala masalahna, tenyang ka masalah anu leuwih pikanyerieun justru kalakuan kabogona anu geus diuudak tiba heula saprak digawe keneh di proyek jeung Udin. Kasatia ana salila 7 tahun geus dikhianatan. Jojo ngalengka ka dapur, nyokot peso terus balik deui rek ka kamar. Kabeneran si lalaki oge kaluar ti kamar bari tungkul ngancingkeun ka mejana, teu anta parah peso ditancepkeun kana dada kenca si lalaki meneran kana jantungna. Darah mancer tina dadana, si lalaki langsung rubuh bari kekerjetan tanpa sempet ngaluarkeun sora nanaon deui. Jojo nyerengeh bari nincak beteng si lalaki, peso dicabut, terus Jojo asup ka kamar. Kabogona teu sadar lamun anu asup Jojo, sabab keur masang kutang bari nonggongan, biwir si awewe dibekem ti tukang, peso langsung digreselkeun ku Jojo kana behengna, terus digresel-gresel siga anu keur mencit munding, kadenge sora ngagorok-gok tina ti corona, getih ngucur masahan awakna nyurulung kana spray. Nempo kabogona geus teu usik deui, Jojo nya kakak Sri Cacala katakan, terus keluar deui ti kamar, Jojo diuk dina bugang si lalaki anu nangkarak di luar kamar, peso dicecepkeun deui kana dada si lalaki anu memang geus eueuh nyawaan, leungeunna ngodok saku calana si lalaki nyokot ponselna terus nelepon polisi. Pa, kuring geus maehan 2 jelema, tewak kuring pa. Polisi nanya,
anjeun teu keur mabok atawa ngaharian polisi. Kuring dina kaayaan sadar, dua jelema geus dipaehan make peso dapur, cuk Jojo bari ngabejakan alamatna. Polisi buburu ngajawab, tungguan, ulah ka mamana, ponsel ditunda ku Jojo tanpa diparaman heula. Jojo seserian sorangan terus nangtung indit ka dapur, ngaregot 2 gelas cai, terus ngadahar cau anu aya dina meja. 10 menit kadenge sora mobil eren di luar, Jojo ngalengka kaharep pikeun muka panto, terus Jojo deku bari 2 leungena ditunda dina sirah, polisi jelung-jeleng tina 2 mobil bari nodongkeun pestolna ka Jojo. Jangan bergerak, Jojo ditangkuban keun terus diborgol, sedangkan polisi sejana langsung asup ka jero mariksa 2 jasad anu baloboran getih. Saurang polisi nyorowok ti jero, komandan, 2 korban geus paeh. 2 polisi mawa Jojo kana mobil, sabab ngadenge sora riributan di luar. Kolotna si awewe anu imahna memang ngarendeng akhirna kaluar oge. Tina jero mobil polisi, Jojo ukur melong cecep ka calon mitohana, anu geus mere tanjakan kadirina sangkan meli imah heula saacan bisa ngawin anakna. Jojo geus teu boga sumanget nanaon, geus teu paduli kana hirup jeung paehna, sabab dirina sadar, geus eueuh deui anu mikarunya jeung mikanya. Di Villa Bougainville Ici anu karek balik digawe nanya ka Udin. Nah akan angkat enjing keneh milari balita anu diculik ti panti. Nyai apal ti mana? Udin nanya, Ici ngajelaskeun. Ema anu nyarios akan ka panti, telami aya berita anu dirilis ku polisi, 10 balita diculik ti panti, akan ka panti kumargi aya berita etapan. Udin ungguk, enya, akang oge nelepon Kang Bahar sangkan mantuan maluruh, tapi kaburu kapanggi ku batur. Udin teu hayang Ici nyaho nyen dirina anu mimpin prosesna, newak penjahatna sarta mere hukuman ku cara diparaihan, susah pikeun ngajelaskeunna lamun jujur. Terus Udin nyarita deui pikeun mancing reaksi Ici. Akang oge lalajo video pembebasan balita anu diculik, pikasieun, loba anu dipaehan. Ici ungguk, leres Kang, pikasieun pisan, tapi abdi panuju, tos sakedahna culik jahat kitu diparaihan, komo korbana sadayana balita sareng murang kali di bawah umur. Udin ungguk, pangna Udin ngalibatkeun Ishak dina urusan ieu oge lantaran miturut pendapatna sarua kitu, penjahat model kitu pantes paeh. Ponsel dina saku Udin disada, aya notif ti grup chat Al Mubarok, anu ngajieun chat Baron. Woi, geus nyaraho acan, polisi karek ngarilis berita pembunuhan 2 pasangan salingkuh di Garut, pelakuna Jojo, babaturan urang. Udin ngarenjak, haneut keneh masalah jajang anu dipaehan lantaran nyulik balita ti panti jadi bahan obrolan di grup, ayeuna geus aya obrolan anyar deui, Jojo maehan 2 jelema sakaligus, kabeh anu nyangka, Jojo jeung jajang anu sarua digedekeun babarengan di panti kudu ngalaman nasib goreng dina poe anu sarua. Jajang jadi bahan obrolan lantaran adigung, tukang tipu, gede bohong sarta wani nyulik balita, kudu paeh, ku sarerea dianggap wajar, tapi Jojo, kabeh pada nyaho, lalaki polos, bodoh, bager, nah bet bisa maehan. Kabeh ngarasa mangkarunyakeun, komo saacana kungsi ngajieun chat nginjem duit 300.000, tapi eueuh anu nembalan, jelas sarerea jadi ngarasa milu salah, katambah korbana kabogona sorangan anu kapanggih keur salingkuh, jelas lain sifat Jojo wani maehan lamun hatena teu keur kanyerian. Kabeh ngarasa sedih ku nasib Jojo, Wiwin nulis chat. Nah Kang Jojo tiasa kapowekan kitu. Padahal masalah istri mah teu kedah dugi ka nekat maehan, sapertos anu teu aya deui. Ceuk Baron, keur lalaki anu geus ngarasa bogoh pisan wajar Win, saha anu teu nyeri nyaksian kabogona salingkuh. Ceuk Jomin, maehan 2 jelema, kira-kira naon hukumanna? Ceuk Baron, miturut berita anu dirilis ku polisi Garut, Jojo nyerahkeun diri dina kaayaan sadar tanpa perlawanan, eueuh motif rek ngarampok, kuduna bisa memperingan hukuman. Ceuk Wiwin, maeme oge tos uninga, ayeuna nuju nangis di kamar teu kersa kaluar. Udin kerung maca chat Wiwin, mangkarunyakeun ka maemeh, sanajan beda sifat jeung beda latar belakang, tapi maemeh geus nganggap kabeh anak-anakna, wajar lamun maemeh ngarasa sedih, dina sapu geus kalengitan 2 anakna, anu hiji paeh anu hiji ditewak polisi. Ceuk Udin, Win, kuring perlu kadinya keur ngupahan maemeh. Ceuk Wiwin, teu kedah Kang, sawios maemeh sina nyalira heula istirahat, margi anjeunna oge dinten ieu capek pisan, nembe uihat di rumah sakit sareng abdi, nyandak 11 balita anu diculik. Ceuk Udin, mi HP atuh, lamun aya nanaon telpon akang. Udin teu nyangka nasib Jojo nepi ka kituna, sanajan rada teas hulu susah diomongan, tapi sabenerna mah Jojo rajin jeung bager, ku kabodoana jadi gampang dibobodo. Udin ngarahu terus nyakuan deui ponselna. Di Cianjur, kabeh kulawarga Sanjaya keur pacieuh, yakina maksa hayang ka Semarang pikeun neangan anu geus maehan nanang. Renal keur bingung mikiran saham perusahaan anu bakal anjlok isukan. Roger mikiran Alvin anu geus hianat. Aki sepuh keur dirariung ku dokter sarta perawat lantaran stroke ngadadak tiap 2 jam. Sarerea diriwekeun ku wuki anu ngamuk mentatai. Komentar-komentar goreng ka kulawarga Sanjaya beki ngalobaan, malah video saacana
Talkshow na liman jeung Wuki anu dahartai di RSOG aya anu nga-update atuh halaman harap YouTube pinuku video-video kabokbrokan kulawarga Sanjaya. Video anu diunggah ku akun Alvin nambahan masalah beki jelas, kabeh netizen beki ngamuk ka kulawarga Sanjaya. Aki sepuh geus koma, kabeh alat medis dipasang dina awakna, yakina ngamuk di kamarna sagala dibantingkan lantaran Renal teu ngijinan dirina indit ka Semarang. Renal lain karunya, tapi beki kahel kayakina, kamar dikunci ti luar. Yakina dianggapna geus nambahan masalah. Lamun lain lantaran yakina anu terus ngojok-ngojok Renal pikeun ngabantu nanang, kulawarga Sanjaya moal menang wiwirang gede kawas ayuna, isukan jelas kulawarga Sanjaya geus lain pangusaha nomer hiji deui di Cianjur. Saenggeus insiden ieu, kepercayaan masyarakat bakal leungit, moal mungkin poho, kaharepna bakal jadi pengusaha anu paling dipikageleku masyarakat, teu mustahil kakayaanna bakal terus nyusut, jadi sahandapan Nata Prawira, atawa Salman, Kingang jeung sajabana, teu mustahil malah bakal bangkrut total. Renal geus ngarasa capek, utamana dina nying harapan kacecep masyarakat, tomboro sakelas kulawarga Sanjaya, sanajan sakelas kulawarga Subrata oge, lamun geus jadi musuh masyarakat, bakal hese pikeun bisa nanjer deui. Lain ukur masyarakat, pengusaha sejena oge pasti keur nyorot kulawarga Sanjaya, sigana geus moal aya deui anu tertarik pikeun diajak kerjasama dina usaha. Kitu oge anu diucapkan ku Sony Nata Prawira ka anak incuna anu keur makan malam ngariung. Insiden anu keur tumibak ka kulawarga Sanjaya, enteng pikeun urang sarerea. Ulah salah dina ngalengkah, ulah asal dina nyokot kaputusan, ulah gagaba dina milih partner usaha, ulah ujub lantaran ngarasa kuat, saluhureun langit masih aya langit. Renal geus powekkeun kumaha cara nyalametkeun kulawarga Sanjaya, ngan hiji anu kapikir ku Renal ayuna, saacan bangkrut, kudu bisa ngahancurkeun Udin heula. Keur anteng ngalamun, Roger nyampurkeun, "Pa, 8 jawara Ciomas tos ngawaler, tapi ukur bade ngadangu parentah ti Aki, moal ngagugu upami sanes Aki anu marentah." Renal kerung, "Cuk dokter iraha Aki bisa sadar," Roger gogodek. "Strukna parah, dokter tetiasa nangtoskeun," Renal tungkul. "Lamun 8 jawara Ciomas teturun, atang jeung barena moal bisa dicokot." Roger oge bingung, kobi video call ki Badri ku bapak caket Aki, uningakeun yen kaayaan Aki nuju koma tetiasa masihan parentah langsung, supados tiasa katawis nyelira tina layar ponselna. Renal teu ngajawab sabab apal kana sifat ki Badri, sanajan di video call, moal mungkin ngagugu, malah dianggapna Renal jijienan ngajieun parentah sorangan. Atanapi kumaha upami dikintun asisten ka Ciomas, supados dicarioskeun kaayaan di dieu, cuk Roger deui. Renal ungguk, "Bapak satuju, jikirim, bawa helikopter ngarah gancang, bahanan oge 8 bingkisan hadiah anu hade, ngarah maranehna yakin yen urang marentah lain sakadar marentah, tapi memang masalah kergawat, butuh bantuan." Roger ungguk, tapi saacan indit Roger nanya heula, "Pa, nah kedah ngutamakeun maehan si Udin, bapak tos yakin si Udin anu janten pangkal masalah ieu?" Renal ungguk, "Yakin, sabab saprak panggi jeung si Udin masalah ka kulawarga urang juljol eueuh rarana." "Kuring ngarti pa," Roger ungguk. Renal nanya ka Roger, "Jelema anu dikirim ka Jambi pikeun ngabebaskeun si Isah geus indit?" Roger ungguk, "Opatan pa, tos berangkat kana heli." Saacan dikirim ke Jambi, zaman kulawarga Kusuma masih nanjer, kahirupan Isah bisa disebutkan senang, dipikanya aku salaki, dipikanya aku mitoha, katurutku dua anakna Dudung jeung Unah, beda pisan lamun dibandingkeun jeung Lastri. Salian pinter ngurus awak, Isah oge bisa mapantes diri, hati-hati dina milih pakaian jeung perhiasan anu dipakena, awakna montok sabab jarang boga masalah anu nguras pikirana. Salila di Jambi, Isah ngalaman 2 fase kahirupan anu teu pernah dibayangkan samemehna, awal-awal datang, dirina kudu milu nambang batu bara, asup kana torowongan anu poek, maculan batu, diisikeun kana troli terus didorong keluar, dahar oge sadiberena, awakna anu tadina montok laun-laun jadi begang, kulitna anu beresi jadi lagedu jeung keusrak. Tuman ngena ayuna susah, wajar lamun ngarumas sarta mikiran kumaha carana bisa keluar tina kasusahna, saenggeus daek ngalayanan nafsu bejat mandor jeung pengawas, hirupna jadi leuwih leuhang tibatan nu sejen, sanajan tetep diperlakukan kawas sato, tapi dina urusan papakean jeung dahareun, geus teu kakurangan. Nu sejen geus teu mangrupa jelema deui, digawe 15 jam sapoe, lagedu begang jeung kalaparan, awewe lalaki ngagawean pagawean anu sarua, mandi sapoe sakali bari dibarengkeun, baju rep eta deui, tara disalin sabab perusahaan tambang teu mere baju gawe khusus keur digawe. Pagawean Isah oge sabenerna berat sarta kurang sare, berang kudu 2 kali masak loba keur sarerea, nyesehan baju mandor jeung 2 pengawasna, tiap subuh balanja ka lembur pangdeketna anu jarakna hampir 5 km bari kudu lempang, petingna kudu ngalayanan nafsu bejatna 3 jelema, mandor jeung 2 pengawasna bari taraf make alat pengaman, sare di jerero barak anu dijeun tina kotak kontainer genep feet, sagebruk opatan. Lantaran kahirupan anu saperti kitu dilakonan unggal poe, Isah akhirna keuna ku panyakit kelamin, palangkakana atel,
keputihan jeung bau, tapi teu betus ka sasaha, kahiji era, kadua bisi diperlakukan kasar deui, rek dipariksakan ka dokter tapi taraf boga duit jaba jauh ka kota, ukur bisa ka mantri kasehatan nu aya di lembur baringan dibere ubar inum ala kadarna keur ngalengitkeun atel, tapi teu nyagerkeun. Saacan keunaku panyakit Isah masih bisa ngalayanan normal, malah bisa nganikmati. Kadienakan eueuh kanikmatan sama sakali. Anu aya ukur rasa nyeri, linu jeung baal. Mineng ngajerit lamun di kasaran. Tapi lantaran Mineng ngajerit jeung taraf daek cicing, justru nambahan nafsu pikeun lalaki anu dilayanana. Anu biasana ukur sakali ewang, saprak penyakitan malah jadi marenta nambah. Hal ieu jadi siksaan keur dirina. Tejarang Isah ceri lila bari mandi, awakna ngarasa kotor wae. Mandi nepi ka 3 kali sapoe oge karasana masih kurang. Sagala diberesihan sagala diruru. Ku pagawe sejen Isah di marusuhan, lantaran geus dianggap jadi biang kerok anu geus mawa sarerea ka tempat eta, lamun lain gara-gara Isah anu ngawawukeun ka Lastri pikeun judi. Nasibna moal kieu, katambah Isah dimanja ku mandor, jelas nu sejen beki cecep. Teu jarang Isah disarurakan sarta dihina ku sarerea lamun pareng ngaliwat ka anu keur digarawe, malah Isah geus boga landian, nyaeta Ratu Ublak, lamun geus dihina kitu. Isah malesna dina daharan, keur pagawe sok diuyahan loba sangkan karasa pangset, atawa dibere sangu gigih. Saperti ayuna, sabab geus waktuna dalahar, Isah asup ka barak pagawe bari ngelek sangu saboboko gede, sarta ngajingjing panci anu eusina tumis kentang jeung lalap, nempo Isah asup, lina nyindiran. Woi Ratu Jablay, kumaha karasana boga salaki tilu, ngenah. Beungeut Isah langsung berem, nunda boboko jeung panci dina meja terus mencrong ka Lina. Lina, hati-hati nyarita. Anjen moal menang jatah dahar lamun teu bisa ngonci sungut. Lina nangtung bari molotot, gaya siah, abom bakal aya anu ngabela, sangeunahna rek ngalengitkeun jatah dahar aing. Isah oge males molotot, dikira kuring bohong, isukan salian moal menang jatah dahar pagi, jam kerja anjen oge bakal ditambahan jadi 18 jam, kuring rek nyarita ka mandor ayuna. Lina nyarekan deui, lamun lain gara-gara sia, kuring sakulawarga moal aya di dieu. Padahal tujuanna kuring nulungan sia anu rek meres si Lastri, nulungan sia asa nulungan anjing kagencet, eueuh mulang tarimana kalah malik ngegel. Isah seri, nah disebut nulung, jeung naha make daek, pan anjen anu nangtukeun harga, kecuali anjen teu menta bayaran, eta bener nulung. Lina kekerot, jadi sia teu ngarasa salah geus nyeret batur ka tempat ieu, dasar ublak. Isah nanya, maksud anjen naon, sirik peda kuring leuwih senang, eta ngabuktikeun yen anjen jeung kuring memang beda, tarimakeun nasib, ulah jadi ngeuwa ka batur. Lina kumerot, salila jadi bandar judi hirupa acan pernah sangsara, disopanan jeung dipikares ku batur lantaran keahliana, ayuna kudu meakeun sesa hirupna ditambang batu bara gara-gara Isah, rek kumaha teu kael. Ngarasa dirina terus-terusan dipojokeun jeung disapelekeun ku Isah, Lina ambek, leungeunna ngarawel balincong anu salila ieu sok dipake macul di jero tambang, terus dibalangkeun ka Isah. Isah teu ngangka bakal diserang ngadadak ku Lina, jadi buburu lumpat kaluar pikeun ngahindar, ngan balincong kaburu kena kana bitisna. Isah teu bisa ngalengkah, bitisna suh jeung karasa perih, awakna langsung rubuh nangkuban, Isah nyaho sagala rupa parabat ditambang kotor, balincong geus karatan jabah hideng, jelas loba bakteri anu bakal ngainfeksi sukuna. Lina teu bisa ngadeketan Isah lantaran sukuna dirante, jadi leungeunna rumpa rampan neangan di barang sejen anu bisa dibaladokeun deui ka Isah, nempo Lina masih neangan barang sejen pikeun dibaladokeun, Isah buburu ngorondang kaluar ti barak pagawe bari jejeritan. Tulung, kuring rek dipaehan, Lina nyorook ti jero barak. Isah, sia kudu modar ku aing, Lina teterejel hayang ngudak Isah, Lina mencrongkan nu sejen. Narangtung, kuring hayang modaran si Isah, nempo Lina anu hayang ngudak Isah, anu sejen akhirna nangtung, sabab suku Lina jeung suku nu sejen kahubungku rante sameter, lamun anu sejen temilu, Lina moal bisa ngadeketan Isah, akhirna sarerea ngalengkah nuturkeun Lina ngudak Isah kaluar. Isah ngorondang sabisana, geti dina bitisna terus ngale. Isah teu nyaho di tukangeuna Lina jeung pagawe sejenna beki deket, karasa buukna dijenggut, Isah malik, ternyata Lina, Isah akhirna ditaregelan sarta ditarincakan ku sarerea, beungeutna dicakaran ku Lina. Isah ukur bisa perembari ngarengkol, dua leungeunna dipake nutupan beungeut jeung betengna, nangkisan suku jeung perep anu merekpak eueureunna. Ngan harita ti langit sora helikopter turun ngaguruh, lampu sorot gede nyebrot ka handap mata serap anu nempo. Kalangkang opat urang jelema jelung-jeleng tina helikopter, langsung asup ka kontainer tempat cicingna mandor jeung pengawas, kadenge sora tembakan pistol sababaraha kali. Opat urang kaluar ti kontainer terus nyampurkeun ka Isah bari nodongkeun pistol ka Lina jeung nu sejena. Nanaonan ieu, kabeh mundur, Lina jeung nu sejena kolohok bari mundur lalaunan asup deui ka barak pagawe, sarerea karek nempo serangan ngadadak sarupa kitu, asa nempo pasukan SWAT anu keur ngabebaskeun Sandra dina film-film, tapi saha anu rek dibebaskeun. Sanajan mandor jeung dua pengawas garalak ka pagawe, tapi tiluanana teu boga senjata, jeung dina kaayan teu siaga,
tiluanana harita keur maraen gapleh di jero kontainer, jadi ngan sakilat tiluanana dipaehan ku cara ditembakan sirahna. Saurang lalaki muka layar ponsel sarta mencrong banget Isah. Anjen Isah, enya, sah anjen, Isah ungguk. Si lalaki ngejawab, kuring pengawal kulawarga Sanjaya, diutus ku Roger Sanjaya pikeun nyalamutkeun anjen, jadi milu ka kuring ayuna keneh pikeun dibawa ka Cianjur. Isah bingung, Sanjaya, saha Roger, kuring teu wauh. Pengawal ngajelaskeun, dunungan kuring nyaho ka anjen anu geus dikirim ka diu ku si Udin, anjen rek dibebaskeun pikeun narima parentahna, anjen oge bakal dipanggihkeun jeung kulawarga anjen. Isah kolohok, anjen teu salah jelema, naha bet kuring. Pengawal buburu nyarita, ulah loba tatanya ayuna, hudang, asup kana heli, kuring teu boga waktu loba. Isah atau Kacida, bari muringis maksakeun hudang, tapi ngagebru deui labu. Kuring teu bisa nangtung, suku kuring soeh, lantaran baju Isah kotor, si lalaki marentakeun 3 urang pengawal sejen anu nangtung tukangna. Gotong, taekeun kana heli, siap bos, tembal 3 pengawal bari ngasupkeun pistol kana carangkana terus ngagarotong Isah dibawa kana heli. Di barak, pagawe sejen langsung ngaragok lantaran sieun. Si lalaki asup ka barak terus nyarita ka sararea, aranjen oge bebas, saran kuring, buburu kaluar ti tempat ieu, salametkeun diri aranjen masing-masing. Lina anu ngadengena kolohok terus nanya, nah anjen ukur ngabebaskeun ublak hungkul, naon manfaatna keur anjen awewe hina kitu. Si pengawal molotot, anjen saha, Lina nembalan. Kuring oge sarua, kabe sarua, dikirim ku si Udin ka diu, naha teu kabehanana dibawa. Dunungan kuring ukur marentakeun mawa Isah, tembal pengawal bari malik rek indit. Tapi teu nyangka sukuna ditangkep pagaku Lina bari cerik. Ulah indit kitu wae, suku kuring sararea dirante, lepaskeun heula. Lantaran sukuna ditangkep pagaku awewe bari papakeana belewu kotor, si pengawal ambek, pistol ditodongkeun kana tarang Lina. Dasar koplok, geus dibere kabebasan malah ngotoran calana aing, bari ngabekaskeun tembakan. Lina langsung rubuh, tarangna bolong urut pelor, salaki, anak jeung minantuna langsung ngajerit-cerit ngagalentoran Lina anu geus teu nyawaan, awak Lina digebik-gebik. Pengawal temalire, langsung lompat kana helikopter anu keur nungguan, heli langsung naik terus ngapung ka kulon-kulon, lila-lila sora jeung rupana leungit, katerei ku poekna peting. Isah teu nyangka dirina bakal dibebaskeun ku cara kitu, bari dibawa kana helikopter, jelas anu ngabebaskeun lain jelema biasa, tapi saha Roger, saha kulawarga Sanjaya. Salila dina helikopter pengawal kerung, sabab ningali awak Isah anu lagedu jeung papakean Isah anu kabuka orat, umur 45-an tapi dandanan siga kitu. Komo ningali beheng jeung dadana anu garanek pinu ku tapak dicupang. Mikiran omongan Lina tadi anu nyebutkeun Isah ublak, si pengawal jadi ragu, sieun salamawa jelema, sababaraha kali banget Isah diakurkeun jeung foto dina ponselna, tapi da yakin sarua, ngan anu aneh, nah Roger bet daek nyalametkeun awewe model kieu. Sanupina ka Cianjur mandi sing beresih, ruru kabeh awak anjen, sabab anu bakal disingharpan kulawarga ningrat. Isah ungguk, saurang pengawal sejen ngarawat bitis Isah ku alat P3K saayana anu memang geus nyampak dina heli, getih diberesihan, terus dibungkus make perban anti air. Perjalanan ti Jambi ka Cianjur meakeun waktu 3 jam leuwih, jadi Isah meremkeun panonna pikeun istirahat, Isah ngarengkol sabab tiris, awakna ukur kabungkus ku kaos lahak jeung calana pondok. Tapi Isah teu bisa sare, pikirana masih nebak-nebak, saha jelema anu geus nyalametkeun dirina, jeung kumaha nasib kaharepna. Komo tadi ngadenge dirina bakal dibere parentah sarta bakal dipanggihkeun jeung kulawargana, parentah naon, naha kulawargana geus aya di Cianjur oge. Isah teu nyahon yen kabeh kulawargana keur aya di rutan sarta geus nudu dirina hirup senang mawa kabur duit jeung lalaki sejen. Isah oge teu nyaho kabeh kulawargana geus mikangewa ka dirina jeung nyarimpen dendam pribadi, utamana Rukmini. Anu kapikir ku Isah ukur rasa sono ka anak jeung salaki, Isah awewe satia. Teka pikir kudu ninggalkeun anak jeung salaki lamun lain dipisahkeun ku Udin, hianat ka salaki sarta daek ngalayanan 3 lalaki ditambang oge lantaran kapaksa, pikeun nyalametkeun diri ngarah teu dikakaya. Isah rada hariwang lamun kalakuana salila ditambang batubara kanyahoan, komo kapanggih dirina keur panyakitan, pisah kumahan sedih jeung kuciwana Karsidi, lamun jujur nyarita, pasti Karsidi bakal ambek, lamun henteu, Isah sieun Karsidi katularan ku panyakitna. Isah teu nyaho, nah Karsidi bakal bisa narima kaayan dirina. Atawa justru bakal ambek sarta ngajauhan, ngan untungna Isah geus kolot, sanajan kalakuan bejatna dilakukan unggal poe, dirina teu nepi karana. Akhirna Isah nekat bakal ngarusiakeun lalakon hirupna sarta bakal nyamunikeun panyakitna, Isah moal betus ka sasaha. Heli geus mendarat di palataran imah kulawarga Sanjaya, harita geus jam 3, langit masih poek jeung pangesi imah oge katempona masih sarare. Sararea turun tina heli, Isah teu dibawa ka imah utama tapi dibawa ka bangunan 2 tingkat anu manjang, kamarna ngajajar kawas bangunan hotel kelas melati,
bangunan eta memang diususkeun keur cicingna pagawe-pagawe Sanjaya, Isah dibawa ka hiji kamar. Ieu kamar sementara anjeun, beberesi heula, alat mandi aya di jero, pelayan bakal datang mawa salin keur anjeun. Isah ungguk bari tuluy asup, kamar kaciri bararsih, aya 2 tempat sare, lomari, meja, kursi jeung hiji kamar mandi di jero. Isah nutupan panto kamar terus ingkut-ingkut dan asup ka kamar mandi. Isah ngewom dina betap ku cai haneut, kabeh awakna diruruan nepi ka sela-sela ramo, eueuh anu kaliwat. Beres mandi geus nyampak baju awewe jeung pakaian jero kumplit dina luhur ranjang, buburu ku Isah dipake, terus Isah dijemput ku saurang pelayan dibawa ka klinik kulawarga pikeun ngubaran sukuna. Sapepeting Renal jeung Roger sabenerna teu sare, tapi lain nungguan Isah, duanana sibuk ngobrolkeun masalah kaayaan kulawarga. Usaha jeung rencana pikeun males dendam ka Udin, jadi kadatangan Isah teu dipalire, perawat jeung pelayan shift penting oge terus siaga pikeun ngalayanan Wuki anu bakal menta tahi tiap 2 jam sakali. Video nanang anu dipaehan di serayu masih rame dina YouTube, rupa-rupa komentar anu ngagogoreng kulawarga Sanjaya oge masih terus lumangsung. Roger jeung Renal beuki panik. Jam 5 Isah dibawa ka hiji ruangan tamu di imah utama terus dititah diuk pikeun nungguan Renal jeung Roger. Isah teu loba tatanya, ukur diuk bari bingung, panona rurat reret nempoan sakuriling anu mirip istana. Akhirna anu ditungguan datang, nempo 2 lalaki gagah kaluar ti jero imah. Isah buburu ngagolosor tina kursi terus deku pikeun nganuhungkeun lantaran geus disalametkeun. Roger anu sabelah leungeunna masih digips nyarita. Isah, kuring Roger, tujuan nyalametkeun anjeun lain karunya, kuring rek mere parentah pikeun dipigawe ku anjeun. Naon anu tiasa dibantos ku abdi? Isah nanya. Diuk, ceuk Roger. Bari dirina oge diuk, Renal geus leuwih ti heula diuk bari netep Isah, kaciri duanana diuk teu normal, sabelah sukuna lempeng tapi nu sabelah nilep biasa. Ieu jelas, lantaran sabelah suku Renal jeung Roger geus marake tuur palsu. Roger ngajelaskeun, kuring nyaho anjeun cecep ka si Udin, kuring oge sarua, jadi kuring rek nanya, anjeun hayang males dendam. Isah langsung kekerot, jelas hoyong pisan, si Udin tos nyiksa sareng hampir maehan abdi. Roger ungguk sugema, terus ngareret ka bapana pikeun nuluykeun penjelasana. Renal buburu nyarita. Kuring Renal, naon anu diomongkeun ku anak kuring bener, kuring rek ngirim anjeun ka Bandung, tugas anjeun neror si Udin jeung kulawargana, ganggu kahirupanana, ulah diantep tumanina sarta ngarasa tenang, syukur-syukur lamun bisa maehan hiji-hiji nepi ka tumpur. Isah ungguknya tujuan, Isah mimiti ngarti maksud jeung tujuan dirina dibebaskeun ti Jambi. Mangga pa, tapi kumaha sareng anak, caroge sarta mitoha abdi, kumaha nasibna ayuna. Roger jebi, kabeh keur hirup sangsara di rutan, eta oge lantaran dijebloskeun ku si Udin, acan aya anu dibebaskeun. Isah ngarenjak, hah, di rutan, kumaha kaayana, iraha tiasa bebas. Roger seri, masalah ngabebaskeun gampang, tapi jawab heula kuring, lamun dibebaskeun, naha maranehna bisa ngabantu tugas anjeun. Isah buburu ungguk, abdi tiasa ngajamin, margi sadayana sami, teu aya anu resep ka si Udin, sadayana hoyong males dendam. Enggal bebaskeun juragan, kulawarga Kusuma geus dihancurkeun ku si Udin, tabungan kuring jeung kulawarga oge beyak ku si Udin, anak lalaki kuring kuduna jadi ahli waris kulawarga Kusuma, tapi ayuna geus ruksak, geus lain lalaki, sabab geus dicacat dan ku si Udin. Isah ceri ngabayangkeun nasib dudung anu salilana kudu make pemper, terus Isah nyarita deui. Anak awewe kuring oge kuduna kawin ka jelema beunghar, tapi duriatna dipegatkeun ku si Udin. Kasedih Isah geus teu kawawa, dirina nyegruk ceri bari nutupan beungeutna. Kuring dikirim ka tambang batubara di tengah leuweung anu jauh ka ditu ka dieu, unggal poe disiksa sarta digawekeun tanpa prikamanusaan, eta oge gara-gara si Udin. Roger jeung Renal silih reret, duanana atoh, sabab anu disangkana ngan Isah hungkul anu geus ngarasa ditelengesan ku Udin, ternyata ayuna jadi nambahan opat deui, leuwih loba anu cecep jeung daek neror kulawarga Udin, eta leuwih alus. Hirup Udin moal pernah ngarasa tenang, Udin moal bisa nyerang kulawarga Sanjaya terus, sabab bakal fokus nyalametkeun diri jeung kulawargana tina rupa-rupa gangguan anu bakal dilakukeun ku Isah sakulawarga. Rukmini jeung Una geus lila cicing di rutan, duanana bisa ngajalanan kahirupan di jero penjara kalawan tenang tanpa gangguan, lantaran duanana dijaga ku Gena. Beda deui jeung nasib Karsidi sarta Dudung, sabagai pendatang baru, duanana narima intimidasi jeung perlakuan kasar, dibere tugas-tugas rutin anu teu asup akal. Titah meresan kabeh tempat sare, sasapu ngepel sarta meresihan kamar mandi, ngosokan bak jeung liang kloset. Awalna nolak, nepi ka kudu ditargelan heula, tapi lila-lila mah henteu, ngan Dudung rada di jarauhan, sabab boga panyakit beser anu teu bisa ditahan. Unggal poe calananna jibruk bau hangser. Daharna oge ukur dibere alas kuduaan, sabab jatah anu sabaki deui dipake nambahan nu sejen, utamana keur pimpinan sel duanana sok ngabayangkeun Isah anu tangtuna keur hirup senang meakeun duit jeung lalaki sejen, lamun Isah teu mawa kabur duit. Teu mungkin duanana kudu ngalaman kahirupan sangsara di rutan.
Awalna sakulawarga bakal narima hukuman penjara salila 2 minggu, karek bisa keluar. Tenyang kasaberesna makan siang duanana dikaluarkeun ti sel pikeun dibebaskeun, pon kitu deui Rukmini jeung Unah. Nyaho dirina geus aya anu ngabebaskeun, Rukmini rada merot embung kaluar. Rukmini embung kaluar lantaran anggapanana di luar oge geus harapan hirup, ima teboga, duit teboga, teu sudi kudu hirup balangsak jadi galandangan, rek di mana sare, rek di mana neangan dahar. Tapi sipir tetep maksa sangkan keluar, sanajan kudu bari digusur akhirna Rukmini ngagugu. Gena oge sempat nyoba ngabela, ngahalangan sipir sangkan Rukmini tetep di jero penjara. Ulah hariwangni, loba cara pikeun asup deui ka dieu, sanepina kaluar, jean masalah anu bakal ngajadikeun anjeun asup penjara deui, atawa nabrakeun diri kana bes, sangkan anjeun narima jaminan sosial. Rukmini anu geus digusur sipir nyorowok nembalan. Nuhun gena, kuring pasti bakal balik deui, Unah nuturkeun Rukmini anu keur disangke bari diseret ku 2 sipir pikeun dibawa ka kantor rutan. Unah memang teu hayang cicing di rutan. Tapi keluar oge bingung, naon anu kudu dilakukan keur ngajalanan hirup kaharepna, jadi ukur bisa cicing jeung nurut, teu loba tatanya sumawona ngalawan. Unah boga pikiran rek digawe di KTV, jadi pelayan KTV memang lain pagawean terhormat, tapi lamun panggih jeung jelema beunghar pikeun muka kamar, tangtu hasilna bakal lumayan, loba tips anu bakal ditarima, samemehna Unah teu nyaho tempat anu kararitu, tapi saprak sok dibabawaku firman Unah jadi nyaho, jadi sanajan Rukmini merot, Unah mah tepati sieun kaluar, umurna masih ngora. Masih loba jalan pikeun neangan duit keur ngahirupan dirina. Duanana nepi ka kantor pikeun ngajalanan prosedur, salin baju, narima barang pribadi anu saacana disita jeung nanda tangan surat pembebasan. Saenggeus kabeh beres, duanana dipasrakeun ka saurang lalaki make jas mewah anu geus nungguan, si lalaki nanya. Anjeun Rukmini jeung Unah ti kulawarga Kusuma, Rukmini ungguk bari mencrong ka si lalaki anu tangtuna jelema beunghar. Bener, anjeun anu ngabebaskeun kuring, si lalaki ungguk. Anjeun sakulawarga ditebus ku kuring, ayuna hayu tuturkeun kuring pikeun panggih jeung karsidi sarta dudung. Ngadengena, Unah jelas bunga kacida, "Pa, leres sadayana dibebaskeun, di mana bapa jeung adik kuring ayuna?" Si lalaki ngajawab, "Keur narungguan, hayu, Rukmini teu pati atoh dibebaskeun, lantaran kahirupana oge acan tangtu senang, komo anu ngabebaskeunna jelema teu wauh, Rukmini malah beuki sieun." Duanana nuturkeun si lalaki kaluar ti gerbang rutan, nyampak 2 Rolls Royce Phantom keur nungguan, si lalaki nyarita. Aranjeun asup kana mobil anu ditukang, ningali anu ngajemputna make mobil mewah, Rukmini haripet, saumurna acan pernah naik Rolls Royce, paling banter naik Mercedes-Benz ditinggal salakina anu sok dipapake ku dudung saacan dijual. Beda deui jeung Unah anu geus biasa dibabawa ku Ibro, ku Firman jeung ku Barena kana mobil mewah, Rolls Royce geus teu aneh. Nuhun, cok Rukmini bari buburu naek kana Rolls Royce tukang anu pantona geus dibuka ku supir. 2 mobil langsung ngabelsat ka bandara, Rukmini ngararet ka Unah bari kerung. Nah bet ka bandara, rek dibawa ka mana urang, Unah gogodek. Abdi oge kirang uningani, Rukmini nyarita deui, nini teu wau saha anu ngabebaskeun urang, jeung naon tujuanna, maneh nyaho. Unah gogodek deui, moal kitu piwarangan si Udin, urang sadayana bakal dipicen tebis sangkan teu uwih deui ka Bandung. Rukmini jamedut, si Udin moal mungkin ngabebaskeun ku cara anu sopan, komo bari kudu ngaluarkeun duit jaminan keur nebus, jeung ti mana si Udin boga Rolls Royce mewah kieu. Unah kerung, atanapi Firman, teu mustahil Firman sono ka abdi teras ngajemput abdi sangkan keresa hirup sareng anjeunna. Rukmini gogodek, eta oge moal mungkin, Firman geus lain lalaki, naon alesana sono, lamun enya lebar ku anjeun, tangtu harita anjeun dibawa, moal ditinggakeun kitu wae. Unah tungkul, sanajan awalna dipaksa ku nini jeung kolotna sangkan ngalayanan Firman, tapi sabenerna Unah oge geus ngarasa resep. Unah inget peting munggaran sawaktu Firman acan dicacadan ku Udin, sanajan umurna kolot, Firman gagah dina ranjang, sanggup mawa dirina ka alam anu endah anu acan pernah dirasakeun saacana jeung Ibro, oge teu bisa dibandingkeun jeung Barena, ngan hanjakalna ukur sapeting. Firman oge teu pelit, teu lebar mere uang saku 50 juta ka Unah, bari sok dibalanjan barang-barang mahal sarta mineng dibabawa dahar di restoran mahal. Unah ngarahu, lamun sebonteng Firman teh dicacadan ku Udin, tangtu ayuna dirina bakal jadi ratu, dipikanya, diogo, moal mungkin ngalaman hirup di rutan. Rolls Royce geus asup ka area bandara, Rukmini jeung Unah beki kolohok silireret, rek dibawa ka mana. Sanajan pinuku kabingung, Rukmini jeung Unah teu loba tatanya atawa protes. Dirina geus di jero Rolls Royce, sarta ayuna geus aya di area bandara, kari nungguan naon anu bakal dialaman saterusna, firasat Rukmini, sanajan jelema anu ngajemputna teu wauh, tapi teu kaciri aya niat teu hade. Rukmini salian geus kolot oge sangsara, naon arahna lamun bener rek dicilaka keun, diantep di rutan tangtu leuwih hade, teu kudu ditebus komo bari ngahajakeun dijemput ku mobil mewah sarta dibawa ka bandara.
Rolls-Royce langsung asup ke hanggar letik gigireun bandara. Didinya geus nyampak pesawat jet pribadi jenis Gulfstream jeung helikopter anu boga logo sarua. Tapi Rukmini teu nyaho logo perusahaan mana jeung saha anu bogana. Helikopter anu nyampak didinya nyaeta anu geus ngajemput Isah ti Jambi tadi peting, una ukur kolohok teu percaya kana tetempoana, anu ngajemputna tangtu jelema beunghar, kulawarga mantan kabogona oge Ibro Wijaya, teu bogaen pesawat pribadi. Mampu meuli pesawat hartina kudu mampu mayar kru anu jumlahna loba pisan, pilot, pramugari, mekanik jeung sababaraha pagawe servis sejena, acan biaya sewa hanggar anu pastina lain satik, lepas landas jeung mendarat oge teu gratis, kabeh biaya bakal dicas ku nagara. Rolls-Royce ran di gigireun helikopter, supir muka panto, Rukmini jeung Unah turun, dina heli geus nyampak Karsidi jeung Dudung nyorowok. Ni, Unah, Rukmini atoh, gura-giru nyampurkeun heli, Rukmini jeung Unah dibantuan ku Dudung jeung Karsidi naraek kana heli, di jero heli opatanana silih rangkul bari cararik, teu nyangka bakal panggih deui. Karsidi jeung Dudung kaciri begang sarta panona celong, sedengkan Rukmini jeung Unah mata ka tempo aya parobahan nanaon. Akhirna dua nana ngarobrol sedih, Rukmini netep ka Dudung. Kumaha kahirupan anjeun di rutan, nahabat jadi begang kieu. Dudung buburu ngajawab, abdi teu acan kantos ngalaman kasangsaraan sapertos kitu satowacana ni, bapa sareng abdi awalna disariksa, dipaksa ngadamelan padamelan kotor, tuang oge ukur saalas kuduaan, kuring dijarauhan lantaran teu bisa nahan kiij. Rukmini sedih ngadengena, Dudung dirangkul, duh, nyah, teuing cu. Karsidi ngararet ka Dudung, ulah loba ngeluh, kabe oge sarua, eueuh anu ngeunah, ayuna geus syukur urang aya anu ngabebaskeun. Rukmini ungguk terus ngararet ka Karsidi, anjeun nyaho saha anu geus ngabebaskeun sarta rek dibawa ka mana urang. Karsidi gogodek, kuring oge teu nyaho mah, kuring tadi dijemput langsung dibawa ka dieu, terus nungguan aranjeun datang. Teu lila lalaki anu tadi ngajemput di rutan oge naek, terus diuk bari nutupan panto heli sarta marentahkeun pilot sangkan hiber, terus ngareret deui bari nyarita ka sararea. Kuring Dominik Sanjaya, adina Renal Sanjaya, aranjeun wawuh. Kulawarga Sanjaya, opatanana kolohok reuwas, saha anu teu wawuh ka kulawarga Sanjaya, jelema nomer hiji di Cianjur malah kabeungharana ngalewihan kulawarga Nata Prawira anu paling dipikaserap di Bandung. Zaman kulawarga Kusuma nanjer keneh, lamun keur mapatahan, Wawan Kusuma mineng nyontokeun yen kulawarga Sanjaya kulawarga sukses anu wajib dicontoh, bisnisna tara gagal, harita kulawarga Sanjaya masih dijalankeun ku juragan sepuh, lain ku Renal. Tibahula kulawarga Kusuma hayang bisa ngajalin kerjasama jeung kulawarga Sanjaya dina urusan bisnis, tapi hese, ayuna malah kulawarga Sanjaya anu geus ngabebaskeun kulawargana ti rutan. Rukmini buburu nanya ka Dominik, ayuna kuring rek dibawa ka mana terus rek naon. Dominik ngajelaskeun, kuring ngabebaskeun lantaran parentah ti lanceuk kuring. Tapi kuring teu nyaho maksudna, Cianjur teu jauh, sakedeng di oge nepi, jadi tanyakan langsung lamun geus amprok jeung lanceuk kuring. Rukmini ungguk, buburu nyarita, lamun kitu, kuring mentah hampura, berarti rek ka Cianjurnya, nuhun geus dibere nyaho. Dominik ungguk, tapi teu ngucapkeun deui kalimat nanaon. Dominik makek headset terus ngobrol jeung pilot bari leungeunna ngoprek ponsel ngetik chat, siganna keur mere informasi ka Renal atawa ka Roger, nyambung.